Sabangor-bangor orang jadi santri can pernah salat mayit pakai ruku. Sabangor-bangor orang jadi santri tanpa pernah salat pakai helm. Sabangor-bangor orang jadi santri can pernah main bola di majelis. Sabangor-bangor orang jadi santri can pernah ada nagam dangdut. Sabangor-bangor orang jadi santri can pernah ngalogat kitab ku spidol. Sabangor-bangor orang jadi santri orang can pernah ngami pakai kecubung. Sabagon-bagona orang jadi santri can pernah mere tumpeng ke gereja. Sabangor-bangor orang jadi santri can pernah sendal japit nempe ka di gembok. Oke, dulu anu di lembur, baraya anu di kota. Eta video pelesetan ala santri YP Acikeris. Semoga videona eta ngahibur pikeun maraneh kabeh nya. Tong hilap di subscribe, di like, di share, dan di komen. Karena subscribe itu gratis mah bro. Sabangor-bangor orang di santri can pernah salat maghrib. Can pernah salat. Sabangor-bangor. Sok, lanjut. Sabangor-bangor orang di santri can pernah salat mayit pakai ruku. Sabangor-bangor orang jadi santri. Oke, bro, eta video para santri. Mantap. Video nang ini Yo. What's up guys? karena subscribe itu gratis, Pak Bro. Yo man.